Leuheung sisinarieun ka dieu ya naon ya? Hayang apal pedah we ningali dina foto mamani resep rame. Ieu hayang kangkung. Oh, kop atuh ari hayang mah bawa ka ditu. Nya katipu meuli tina online ieu ye power bank anu 60.000 mAh cenah. Ai di jerona 10.000 mAh ai. Kang Celi urang teh ka dieu teh. Ieu minta kangkung. Jeung bari hayang apal yang geuningan ngarareunah di dieu teh. Atuh hayang lalama kari ka dieu urang mah tuh rek nyana pakso itu aya di tongos teh. Itu ka bener. Eta oge pamajikan mah ka urang teh cenah hayo we cenah balanya ka online cenah hayo katipu oge. Ti tadi ge nyarita teh. Aduh aya. Oh da kumaha da ngareunah ningan tinggal ngetik cos kirimkeun we kitu nya. Da ieu mah bonteng lain bet naon-naon nu dirujak teh. Na Celi teh tadi ga bonteng. Asa teu nyana rambung aing mah ngomong teh. Ieu kumaha ieu? Geus 2 kali katipu teh heula tripo nu kewegieun jola nu nyeceng kieu nu nag-nagan ai da kitu mun kitu mah euy mata Korea mah kapok di Tokopedia tadi teh alah aing duka di mana eta salahna aing Stres ngomong jeung nu kitu. Dengekeun aing mah ieu teh ngadahar rujak ieu bonteng. Ya makalah ka mana-mana nabonging saliwangnya Gusti agung aing mah. lain kitu pan urang teh kungsi protes ka ditu teh ngan teu ditanggapi euy dipotokeun teh cenah ada abi mah teu tanggung jawab jeung eta teh cek kurirna teh pek we cenah ka seller ka ditu rek usul mah kitu tadi teh. Uyuhan aing betah jeung saliwang kitu. Iya, ti tadi geus ieu mah nyarekan ka urang teh cenah hayo we cenah kana online geus hayo katipu oge. Aing mah da kumaha ngareunah atuh da dina online teh. Engko nya sing ngocobrak. Mun aing masih tinggalkeun kabur meureunang. Barara inting. Tuh, nya cek maneh sarua ulah cenah bisi ulah kapok cenah da ngareunah atuh meulina aing. Sok-sok pe Celi. Ngan nu salahna mah duka mana Celi eta teh euy duka ti dituna ngahaja masang 60.000 mAh di sepan 10.000 duka di perjalanan tadina pengiriman aya nu ngaganti. Ta eta pang nama ieu teh euy teu ngartina teh. Bisa tanya. Tanya kitu mun jalujur mah da atuh matak ngarareunah lancar ka sararea ieu teh. Peronlinean teh. La Muhammadur Rasulullah Gusti. Iya kudu kumaha aing geus kieu aing. Uing ge tadi teh ngajerit pan di ditu teh. Cek nu salahna ieu teh. Menepi ka kacau kieu cek ieu teh di mana nu salahna nah nu di pusat nah anu di perjalanan teh ieu teh can kapangi ti tadi ge ku uing ditanya-tanyakeun teh kitu. Aku iya yo. Aku iya yo cocokannya. Lain nanyakeun kangkung. Haditu jig bawa. Da moal bisa dicocok ku nu kieu itu mah geus hese masing kudu eta ge mah amuk-amukan kitu sarua aing geus aing nu rugina mah.